Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken syurutu takbiratil ihrami utawi pira-pira syarat takbiratul ihram iku sitata asyara 16 antaqa'a sawijian tatumiba ya takbiratul ihram halatal qiyami ing dalem tingkah nangtung fil fardi ing dalam salat fardu wa antakuna lan yen ta ono takbiratul ihram iku bil arabiyyati kalawan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Takbiratul ihram teh nyaeta maca Allahu akbar dina ngawitan salat. Ari syaratna takbiratul ihram aya genep. Hiji, maca takbirna kudu dina keur nangtung halatal qiyami fil fardi. Dina keur nangtung lamun salatna salat fardu. Dauhan Kangjeng Nabi idza kumta ila sholati fakabir. Di mana maneh nangtung rek salat maka maneh kudu maca takbir. Ieu riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Wa antakuna bil arabiyyati kaduana syarat takbiratul ihram kedah bahasa Arab. Kudu bahasa Arab keur anu bisa ngucapkeun takbir ku bahasa Arab. Sabab Allahu Akbar anu maksur tina padamelan Kangjeng Nabi nyata ucapan Allahu Akbar. Lamun hanteu bisa maca takbir ku bahasa Arab meunang ku tarjamahna ku bahasa naon bae sapertos kitu. Wa antakuna sareng katiluna kedah buktos takbiratul ihram teh bilabdil jalalati ku lapad Allah. Nu katiluna takbiratul ihram kedah ku lapad Allah. Wa bilabdil akbari sareng kaopatna kedah ku lapad akbar. Jati hanteu sah ku lapad ar-rahmanu akbar atau ku lapad Allahu kabir. Sabab ieu lapad Allahu akbar anu kawarid atawa anu maksur ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkeun dina hadis Abi Humaid. Sanyanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana-mana ngadeg bade salat anjeunna ngadeg kalawan ajeg sareng ngangkatkeun dua pananganana sahingga meneran dua bahuna. Teras anjeunna ngadaukeun Allahu akbar. Ieu riwayat Imam Ibnu Majah sareng di hukuman sahih ku Ibnu Hibban. Salajengna dina hadis Abi Sa'id Al-Khudri saurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh idza qala al-imamu Allahu akbar faqulu Allahu akbar. Di mana imam mengucapkan Allahu akbar maka ucapkeun kumaraneh Allahu akbar. Ieu riwayat Imam Al-Baihaqi. Salajengna wa tartibu lan utawi kang kaping 5 ne saking syarat takbiratul ihram yaiku tartib baina labdaini ing dalam antara nelapad roro wa alaya mudalan yen ta orang ngadawaakeun ya si wong hamjatal jalalati ing hamjah nelapad Allah wa adamu madibai akbari lan ora nono ngadawaakeun ba nelapad akbar wala yusaddidalan yen ta ora nasdidan ya si wong albaa ing ba. Kalimakna syarat takbiratul ihram teh kudu tartib antara dua lafaz takbir. Hanteu cukup ngucapkeun akbarullah nya. Sabab nyacat kana takbir ya. Jadi teu cukup ngucapkeun akbarullah. Kagenepna ulah manjangkeun hamjah dina lafaz Allah. Lamun dipanjangkeun hamjahna contoh jadi Allahu akbar maka hanteu jadi salatna sabab lapadna jadi istifham ya.
jadi Allah, jadi nanyakeun Allah, anata utawi Allah, nah ari Allah beureun kitu nya, jadi istifham. Katujuhna ulah manjangkeun ba lapad akbar, lamun ngucapkeun Allah dipanjangkeun bakna, contoh akbar, Allahu akbar, hanteu jadi salatna, sabab akbar jamak tina kabar, ari kabarnya eta bedug nya, bedug. Jadi teu meunang dipanjangkeun Allahu akbar gitu. Kadalapanana syarat takbiratul ihram teh ulah nasdidan ba dina lapad akbar. Lamun ditasdidan bakna jadi contoh Allahu akbar, akbar, mangka hanteu jadi salatna akbar ditasdidan. Wala yazida lan yenta ora nambahan ya si wong wawan sakinatan ing wau kang sukun, au mutaharrikatan atawa wau kang den harokatan bainal kalimataini ing dalem antara dua kalimat takbir. Wala yazidalan yenta ora nambahannya si wong wawan ing wau qoblal jalalati ing dalem sadurunge lapad Allah. Wala yakipa lan yenta ora meneng ya si wong baina kalimatai takbiri ing dalem antara kalimat loro takbir waqfatan tawilatan kalawan meneng kang dawa. Wala qasiratan lan ora meneng kang cendek. Wa yusmi alan yenta ngadangu ya si wong nafsahu ing dirine ya si wong jami'a hurufiha ing sakabeh pira-pira hurufne takbiratul ihram. Salajengna kasalapan ulah nambahan wau sukun atawa wau di barisan antara dua kalimat takbir. Lamun nambahan wawu sukun antara dua kalimat takbir, contohnya jadi Allahu akbar, na jadi banyak Allahu akbar, atawa wawu anu diharkatan di barisan, contoh jadi Allahu akbar ya. Allahu akbar, mangka hanteu jadi salatna. Kasapuluhna ulah nambahan wawu memeh lapad Allah. Lamun nambahan wawu memeh lapad Allah, contoh jadi wallahu akbar, mangka hanteu jadi salatna. Kasabelasna ulah eureun antara dua kalimat takbirna, naha eureun nama lila atawa sakedeung. Lamun eureun contoh seperti Allah, tuluy eureun, tuluy ngucapkeun akbar, Allah akbar, sapertos kitu contohna, mangka hanteu jadi salatna. Kadua belasna kudu ngadenge, kudu kadenge kakuping kusorangan sakabeh hurufna takbir, di mana-mana manehna cager pandengeanana ya, kedah kakuping anjeunna Allahu akbar kakuping ku nyalira. Jalma anu pireu anu bisu sarta pireuna anyar nya lain ti kodrat wajib ngobahkeun letahna jeung dua bibirna kalawan takbir. Jadi gerakkeun letahna sareng dua bibirna isyarah kana takbir. Salajengna wadukhulul waqti lan manjing waktu fil muaqqati ing dalam salat kang den waktu akan wa iqam halan nibakeun takbiratul ihram halal istiqbali ing dalam tingkah menghadap kiblat. Wala yukhillalan yenta ora nyela
yasi wong biharpin kalawan sawiji huruf min hurufiha saking huruf takbir wa takhiru takbiratil ma'mumi lan ngakhirakan takbir makmum an takbiratil imami saking takbirne imam. Katilu belas syarat takbiratul ihram teh kudu geus manjing waktu, kudu geus asup waktu dina salat anu di waktu-waktu. Nah salat nama fardu atawa salat sunnah ya, kudu geus asup waktu. Ka-14na nibakeun takbiratul ihram kudu dina keur nyang hadeup ka kiblat ya. Yang hadap ke kiblat sabada geus asup waktu salat kemudian yang hadap kiblat. Allahu akbar. Ka-15na ulah nyacat kana hiji huruf tina hurufna takbiratul ihram. Ka-16na kudu ngakhirkeun takbiratul ihram makmum tinimang takbiratul ihram imam. Lamun marengan makmum ngabarengan ieu si makmum ka imam dina hiji juz dina takbiratul ihram maka hanteu sah makmumna jeung hanteu jadi salatna. Saur Asy-Syibra Malisi sunnat manjangkeun takbir jeung disyaratkeun dina manjangkeunana ulah liwat ti 7 alif nya. Allahu akbar. Diterangkan dina hadis Abi Hurairah yen Kangjeng Nabi ngadauh la tubadirul imama idza kabbara fakabbiru. Maraneh ulah miheulaan ka imam di mana imam maca takbir mangka maraneh kudu maraca takbir saenggeus imam. Ieu riwayat Imam Muslim. Nah itu jadi syarat-syarat takbiratul ihram teh aya 16 sakumaha anu parantos disebatan me. Sakumaha disebutkeun dina nadom Sundana dina takbiratul ihram teh syaratna 16 ari anu kahijina tingkah ngadegna fardu nibakeunana kudu basa Arab ulah saliyana lafad Allah jeung akbar nu dibacana tartib antara dua lafad ngucapna. Hamzah lafad Allah ulah dipanjangkeun bana lafad akbar kudu dipondokeun rejeung bana ulah make ditasdidan jeung kuwawu ulah arek ditambahan wawu paeh atawa diharokatan antara dua kalimah ulah pisan ulah aya wawu memeh lafaz Allah ulah eureun antara dua kalimah eureun anu sakedeung atawa lila antara lafaz Allah jeung akbar teh jeung kudu kadenge ku awak sorangan sakabeh huruf lamun eueuh gangguan jeung kudu manjing waktu nibakeunana lamun anu di waktu-waktu salatna jeung kudu madhab kiblat nibakeunana dina salat fardu muntaya akhirna ulah
tah aya anu ngarobah hurufna kana harap takbir ngarobah maknana takbir makmum eta kudu panderieun takbiratul ihram imam pek heulakeun wallahu a'lam bishawab.